manusia. Naon lu hayang apal gajah rek ngenog. Naon? Naon? Seumur-umur goblok kakarang-kadang gajah ngenog. Beranak gajah mah. Si goblok. Allahu Akbar. Naon ari aka aing mah kabayang aya gajah ngengelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona anjing gajah poho da hayam sia teh pandegeun ti ku gajah goblok sia teh abana karep jeung gajah ngenog sia teh naon deui aduh aya gajah pelung tongkorongokna teh isik-isik teh pake magrib teu reuneun. Alah. Naon atuh? Aya gajah kate anjing. Ongko gede tapi pendek anjing. Alah. Ampun. Dola. Naon? Asileng lapar. Justru itu yang dahar. Jajan yuk. Jajan naon bubur gajah aduh mana we karep mung bubur gajah mamun bakakak gajah eudeuk gajah kumaha ngadangkakeunana sia alah Allahu Akbar Dula di mana sia ieu di tukang naon aya gajah pindah kontrakan Allahu Akbar Gusti nu agung Oke. aya naon jang jiga nu riweuh Naon deui Kang? naon gajahna datang Coba itu. ulah kitu durhaka sia ka kolot teh goblok aing meleng ka kolot ka gajah aya gajah baud lo bawa hutang ke Bang Emok naon deui aya cicengilan wae aya gajah mamawa kantong rek sakola paud gajah-gajah teh ka aing sia teh nah ieu bapak abdi mah ka gajah heuh tapi geuning si abdi mamawa kantong nu mawa kantong aing ngeunah atuh ieu bapak nurutan gajah mawa kantong